أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، salawatullah alaika. Dulur-dulur baraya, manusia makhluk nu mulia, urang geus hadir ka dunya, tadina eueuh jadi aya. Urang ka dunya digelar, dibere tugas sing sadar, lain ngan saukur jangdar, diuk sila bari nyang hunjar. Kunaon urang teu eling, fasilitas pasing-pasing, gumantung tugas masing-masing. Kunaon urang kalah cicing, urang ku Gusti dicipta, pikeun bakti masing nyata. Urang ti mimiti beunta, malah ngumpul-ngumpul harta. Lamun ngaku ka Pangeran, nu masihan kanikmatan, nah ngaku nang sorangan, ceunah nang kesang sorangan. Sagala nikmat dibikeun, rezeki nu dipaparinkeun, ulah disalahgunakeun, akhir bakal ditanyakeun. Dibere awak nu sehat, ti Allah eta amanat, coba dipake maslahat, teu saukur ngumbar syahwat. Mun pareng harta ngalaya, coba reret anu susah, hirup sing boga kanyaan, tong hayo ngalegaan sawah. Lamun dibere kanyaho, urukan dulur nu bodoh, ku ilmu nu dipikarido, ulah sok ngadon dibobodo. Ngaku mah kabeh ge dulur, saagama kabeh dulur, horengan basa ngalantur, da bukti nama teu akur. Diajar hirup manfaat, nyieun adil di masyarakat, ulah sok teu aya jengkat, kos kadalna susukan saat. Jembatan tatangga bantuan, kuat baraya tulungan, mangsa hirup panganggesan, batur ngarasa kalengitan. Ngaku mah jalma soleh, jang sorangan daek soteh, kanu sejen mah teu noleh, hirup teu beda tinu pae. Komo mun hirup kawas langit, mun ngomong tara dipikir, aya urang batur nyingkir, rasa rempah jeung khawatir. Nu akhirna batur nyingkah, pada ketara merana, da basana ngandung perah, mantak ngarah heutan mana.
Pas urang ka alam barja tos almarhum almarhumah tatangga ngarasa bunga hirup kalangieun susah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.